Bener sih teh. Sok sih. Eta teh maneh teh. Nyeri hati teh si teh. Sok burung palung kodok. Mesti ya nu gelo. Pimpinan urang teh anu dihargaan patut dibanggai saya. Gandeng sa disuruh turun sa gandeng. Gandeng era sa. Ai maneh teh ring atau wanita. Gandeng sa. Eta naon atuh? Agama. Ya, dengekeun. Lamun pimpinan ngomong di Bandungan kumaning. Teu meunah aya mangadang. Kang dalam teh kadihina kitu. Kurang ajar sia nyungcung mah. Bangkar wara sinurus tunjung teh sia. Muha ka pimpinan sia. Nyerekan si unggul. Aduh, mau. Di Bandungan kurang kabeh. Maneh teh adi-adi. Berarti bukan nyari lanjut ka nyari maneh. Burung palung bodoh gelo oge dulu serangan. Hari nepi ka ku anak buah disebut si Ajun sagala. Teu pantes Pimpinan ieu teh komo deui dina patulungan bae. Nyebut si eta nyebut si. Ya nepi ka maneh oge geus teu meunang ka pimpinan. Contoh kajanting dulur di mana soknya? Tah, sok di mana? Sok mangius munah maneh ka manehnya. Teu pernah. Can pernah mangius ka munah maneh ka maneh, Pan? Kita asa bener maneh ngomongnya. Puasa Ada jauh biar kecil. ada orang yang pakai pikiran terkena iya Jauh. ya ngarag-ragen calon mah dibelah dia Aku jauh ke Wes dari lah tai hari seni teh pangreka budi pangreka jiwa hari seni teh tongtonan nu kudu jadi tungtunan sing jadi tuladan Mes media ayo ngomong hayang buka letah di kolomong pengen corong mes medi seni itu corong mes medi Mes media tah corong mes nuci kene anu mes media tah mes media ya ini gergetin aing mun deukeut aduh mun deukeut meureun mun cekel wae huluna cekel sukuna motor merek Ketom oh ini gergetin kita menyembuhkan incok berdarah aduh Incok demam berjantung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. cik dengikeun kumaha Indonesia Teliti didorong ku cai teh asam herang. Kawarah jalma kitu ulah kuleuy atuh sing tegas tah kieu. Nah baru we sama kitu. Pistol meletus. Lain meletus ai kana pistol. Pistol muncak. Kita tulus.
Mahina. Nyeri ya. Nepi kana hate aja. Oh, nepi kana hate. Nyebutkeun Mending potong gajinya. Kurang mahina kepimpinan itu teh. potong sia kuai. Potongnya. Hate aja. Nyeri hati bisa. Sumpah, lebih. Syukur, ai nyeri hati mah. Alhamdulillah, betul. Kalangap. Hah? Kalangap. Asik asa sarimi euy. Lamun kondisi badan kurang sehat geus mantap kecelakaan. Cilaka di mana? Mantap penting kesehatan, penting keimanan. Dabalkeun iman urang dadasaran ku kesehatan khususna nuturkeun jalur keur urang kahirupan. Bisa aing nyarita mah. Kumaha we carana ngalah duit mah. Hatur salam. Kasadaya. Etang-etang ngawilujeun tepang utamina ka Bapak Hajat Kula lagi. Penilap ka para tamu uleman unsur pemerintahan setempat gitu nya. Da urang teh prungnya manggung prak magelaran teh meureun kudu sanu-sanu papaku. Sanajan urang dieu geus teu aneh ka Mang Aa kitu nya. Tapi kadang-kadang aya di tempat tongtongan aya nu tebih. Aya nu teh sanoningan saha cenah dalangna. Mangan ayeuna mah cenah aya nu nyarioskeun kieu Mang Aa. Kumaha cenah? Duh aya peningkatan cenah Aa Ajun cenah. Kumaha gitu? Jadi loba keanehan. Kahiji cenah resep. Kadua-dua awakna lintung. Anu katilu ame asa loba tempoeunana. Ya, bana ieu. Anu kaopana jadi boro-boro manggung musing di jalan kasampangan di joget we terus Gala. Kang Ajung di jalan sok joget Gala. jadi tontonan. Satu rumah sok joget aing di jalan. Cek saha cek saha. cek penggemar cenah keur waktu harita mah zaman sandiwara cenah Ajun Patria aya nama cenah Ajun Pareot Nolongna ka dieu jurig. Wah, aing aki-aki ge nyari aing daripada beungeut maneh jiga keresek. eta teh pamirsa sanes kempot ieu Ieu tempot jurig. nah lain kempot Naon? anu kitu mah murah gugusina mending aya geus Gagabah. Lain murah gugusi nu kitu teh. Ngan kemong. oi kemong mah saeutik ka ieu mah kitu kemongna mah dibalota duh teh ari nembe oke nan Kumaha? Oke, ganas. Sia. Ngoyok deui eta teh Kang Dalang. Mau ada apa? Tuh geuning. Ada seketa ieu mah dina kemangungnya Mang A. Mana kalau pisan siapa? Acung. Eta bieu pedah Mang Aa mapahna maapunten geura. Da situ mah disangka joget. Biasa. Penting mah nyalung yuk. Lawan. Tong dilawan. Wah, ini mana garing? Dilawan wayang kieu era. Dina kasenian antara ribut. Tong dilawan. Siap emita naon? Kijing, Bandungan kemana? Bandungan. Cok, haru. Ger, ayo. Naon siya makanya ngeliat gilungan tuh? Wani, itu kemana itu? Wani, ayo mah. Orang apa? Wani dening apa? Orang wani dening apa? Rek naon sabaraha tahun rek perang sabaraha bulan jeung aing. Ulanang kolenang. Kolenang aku lenang, lain kolenang. Wahina. Sok, Oke. sok. Ngaca pira? Kira itu enggak? Pirang bulan. Naon pirang-pirang
cerita. Wani kai. Bener wani. Mangi kuda papasangan ning rakitan ke bulan ke lanting. Bukti tentang ini kai. Papatahan lain gitu. Mang amat gitu. Nah manggih muli ngerakitan, manggih kuda papasangan gitu lain orang kata tentang gitu. Pasang kudaan. Persakau persikit takdiru dira. Kuda. Kuda kasasiki udah. Geus bae lah urang yang ngarti pada urang menang musibah suku aing pondok sabeula ngarti aing ge. Abi mah secara jantan jiwa kemanusiaan. Tah puas itu. Kalau nyong cerikeun disebut jantan. Nyong cerikeun lamun dulungan cilaka teh aya kumu dua syukuran maneh teh. Bela sungkawa lain syukuran jadi. Mana aya bahasa Islamiah mana aya? Bela tah sungkawa. Bela sungkawa. Bela Contoh mah kali itu sampean aku mah OSIS SMA ta. Oh aing sarua tuh. aduh, nah sabelah jelaskeun nu sabelah teh. Tuh samana IP sabelah. Bae aing mah. Bae. Langsa adina nongjoring. Bae yus. Ulah nyari HP. Ya dengi. Alah, Jalma mah taran ku suku. Barang nyebut teh beungeut. Anjir, Asep kitu. Nari nu maneh anjing jiga elok tabrakan. Gitu. Pangheula naon di koma beungeut. Tara aya jama anjing alus sukuna. memang nu pangheula mah beungeut tapi tara ngabarabekeun ka batur. Jadi bae aing Pulangnya kanyut deui ka kene. kagok aing. Bau jangan lah. Serius. Bukan wakoheun. Anu sabelah. Geus munggah lah. Urang nepangkeun. Sae. Wasat Pribados Ajun Patria bin Tasri. Binta Asri. Bapak aing teh tentara jurig kapten. Eta Bapak hirup. Hah? Hirup. Betiru batur. Bener batalion sekat. Taya anu kedua Mang Ius. Ius bin Tasri. Oh, saudara ya. Dulur. Aing daungan sama. Sama. Badan sama. Sama. Tinggal beda. Di mana nu aya induk berang? Aing maneh. Amun urang teu ngadahar jamu telat bulan cilaka tah. Bapak maneh saha? Bapak ngaran bapak. Oh. Mana yang ngaran-ngaran Bapak Siti ah. Oh, lah, mana naon di? Karya. Mario, aikan teh Mario teh. Moyo jadi gambar moyo. Jama tapi itu Jama. Eta ngaran karyo biasa mana? Bapak, Dun. Bapak. Iya Mang Acun. Acun ramana. Bang, kemudian sakolana. Acep. Anjir. Eta acep banget sih gak? Tiru Garut aduh. Aing sia sakola kene. Beungeut ge sakola. Mana
budak sekolah rumah nunggu di terminal. Gawe di terminal mau jeruk. Iya. Orang lagi kasih panggil saya. Aneh di terminal banyak. Yang kabaki segitiga. Ulah itu udah kehirupan saya iya teh Ajun bin Karyo, Ajun bin Tasri, Ius bin Tamsi, Ajun bin Karyo. Nah ini padang ada ramai atau kuku ramah saha Bapak Sueb, orang Sunda. Sueb. Ari Sueb mah nu sok nagalengan. jangan kemana Jelas bisa nagalengan ini aya budak liwat teh. Sama pancet ya sama bapaknya. Anak Sueb. Eta ngaran Sueb lancar kana nganyuk. ngaran penjuri Cik ayeuna bagian Jepri. jadi ya teh Adang bin Sueb Taina ayeuna nu bungsu nomor 5 ya teh cek unggelin Wintara ulin karangda dikawintara kamari bangetnya ditengel ku suluh ku pamajikanana kapangi di pamugaran Batur mah suami kejam, abi mah istri kejam. Kadar gitu sabaraha, para naon beda ngahurian ka batur. Alerokna soe. Samajikan ngambek. Ditulungan ku suluh. suluh jati Ai kecerot teh kana ambu. Jadi weroba. aduh Gusti Agung si unggul ditengel Mas unggul Maan ari asli nama Pak Aan jadi Pak Mangsaraan jadi lamun ai bapak meureun pasaran gitu Sepeda rasa ahli wae. padahal nya masih ditemuke KTP maneh lagi pugusaran lamun make bapak berarti bapak pasaran Baik. bapak ayeuna ieu teh di Napanguma namina mah unggul iya unggul bapak susah Bapak abi mana ajenanan abi hormatin abi jadi ngarana ogenan basajan akang. oh bapak ya wajar Pak jadi unggul nya bapak Pak Atang jadi itu Ajun bin Tasri Ajun bin Aryo Ius bin Tasri Adang bin Sueb binatang setan. Orang-orang kan rasa orang sauran. Ai batur mah ka bapana mah di waras. Itu katana ning teh waras. Ai bagian dede. Ajun bin Tasri Ajun bin Karyo Ius bin Tasri Adang bin Sueb binatang Lah mending kena tong baroga bapak lah. Daripada we balangsakeun. hayang kumaha tuh maneh Balikeun. kumaha Bin Tasri Anyun. bin Tasri Ajun Tamual lagi gitu mah. bin Karyo Ajun Tamual. bin Tasri Ius Moal. bin Sueb Adang Moal. binatang unggul Bener. Pakunten ka Bapak Hajat. Kamang Juhanta. Gas. Bapak maneh ganti ku panasa we panasa. Jadi unggul binasa. Nanti modal.